Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, aturan wilujeng sumbing, wilujeng patepang deui di channel di Kopian. Diskusi konsep pikiran. Langkung ti payun simkuring ngaturkeun wilujeng boboran Idul Adha 1444 Hijriah. Nadasih hapunten lahir tumekaning batin, oge mudah-mudahan sagala rupi amal ibadah urang ditampi ku gersana Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dina bulan Rayagung ieu sok disebut lebaran haji atawa aya oge nu nyebut lebaran kurban. Sabab naon? Sabab diantara dulur-dulur urang anu memang mampu, anu memang werat, anu memang kaduga ku waragad-waragadna jeung kamampuan dina pibakaleunana aya sabagian anu ngalaksanakeun ibadah ka tanah suci ka Mekah. Oge tetangga-tetangga urang aya sabagian anu ngalaksanakeun pepencitan ku mangrupa mencit sasatoan pikeun dikurbankeun nyumponan syariat kaislamanana. Anu jadi masalah urang anu sing sarua basajan, urang anu memang can boga kamampuan pikeun ngalaksanakeun dua syariat Islam eta. Lamun ka Mekah urang perlu waragad jeung ongkos anu memang kacida gedena. Lamun ngadon pepencitan oge di lemur pikeun dikurbankeun urang teu werat pikeun meuli sato anu sah dijieun kurban. Tapi urang oge perlu kabagian. Urang oge boga hak pikeun meunang pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Sangkan pahala anu ini ka tanah suci, pahala anu mencit sato kurban, urang oge bisa ngarasakeunana eta pahala. Aya sababaraha cara sangkan urang meunang pahala. Anu sok sanajan moal tepi kaistimewaanana, tapi minimal urang bisa ngalap leleberan tinu pahala dua syariat eta. Anu kahiji, lamun teh mah dulur-dulur urang di tanah suci Mekah kamari ngadon ngurilingan Ka'bah pikeun munajat ka Allah Subhanahu wa taala, urang ge di lemur hayu. Urang nguriling tepungan dulur-dulur urang, tepungan baraya-baraya urang, tepungan tatangga-tatangga urang. Urang beungkeutkeun deui tali-tali silaturahmi anu salala ieu rengang. Urang silih lubarkeun tina dosa kasalahan. Sangkan urang bebas tina sagala rupa rareged, utamana rareged jeung papada manusia. Atuh lamun teh mah dulur urang di tanah suci bisa maledog jumroh cenah anu hakikatna mah eta teh maledog setan, sangkan teu leuwih ngagoda ka urang. Urang oge bisa ngalakukeun hal anu kitu. Kumaha carana? Lamun dulur urang maledog jumroh hayu, urang ge urang baledog godaan-godaan setan anu datangna tina harewos manusia di sabudeureun urang. Ku cara lamun teh mah aya jalma anu ngadon ngumar amarah ka urang, hayu buru-buru baledog ku kasabaran urang. Lamun aya jalma anu ngewaeun ka urang, hayu urang baledog ku kanyaah urang. Lamun jalma aya nu medit ka urang, buru-buru baledog ku pangirim urang. Lamun aya jalma nu koret ka urang, buru-buru baledog ku pamere urang. Lamun aya jalma anu baeud ka urang, buru-buru baledog ku pananya urang anu somea. Lamun dulur-dulur urang di dieu anu ngabogaan kamampuan pikeun meuli sasatoan pikeun dikorbankeun, urang oge bisa. Urang oge bisa pepencitan. Bedana lamun dulur urang mah mencit doma atawa mencit sapi pikeun dikorbankeun, hayu urang ge urang pencit sifat-sifat sato anu aya dina awak urang, sifat-sifat sato anu aya dina pikiran jeung hate urang. Sifat sirik, pidik, jail, kaniaya, iri, dengki, iren, panasten, dudupak, rurumpak, hayu urang pencitan ti ayeuna. Lamun salila ieu urang teu weleh wangkelang kana parentah ti Gusti, hayu buru-buru pencit. Sangkan
urang bisa ngagantina ku kataatan urang. Lamun urang salela ieu teu weleh baha kana larangan Gusti, buru-buru pencit. Sangkan urang bisa leuwih taat, leuwih iman, leuwih takwa, leuwih soson-soson dina ngajalankeun parentah Gusti. Tah geuning kitu alhamdulillah sok sanajan urang teu mampu ngalakonan rukun Islam anu kalima, sok sanajan urang teu mampu pikeun ngajalankeun syariat Islam ku cara pepencitan sato pikeun dikurbankeun, tapi hayu sajaba ti urang kukumpul bekal pikeun ngalaksanakeun syariat Islam anu dua eta. Leuwih ti heula hayu urang bersihan rohani urang bersihan jasmani urang tingkatkeun keimanan urang ku cara anu tadi teh ya. Urang nguriling nepungan dulur jeung baraya, urang baledog harewas-harewas setan anu teu weleh mangaruhan ka urang dina kahirupan sapopoe. Urang pencitan sifat-sifat goreng, sifat-sifat setan, sifat-sifat naon wae anu matak nyelakakeun kana kahirupan urang, boh kahirupan di alam dunya sumawana kana kahirupan urang jaga di akhirat. Sakitu rupina mudah-mudahan aya hikmah sareng manfaatna. Sakali deui wilujeng boboran siam, siapunten lahir batin, nenda tawakub tina kakiranganana, nenda siapunten tina kalepatanana. Hatur nuhun kana sagala rupi perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.